Terlalu loba jelema anu hayang kadele keren, hayang kadele gagah bae sehingga nempona eta kaluhur bae sampai-sampai poho si jelema eta kanu dihandap kanu biasa-biasa bae. Contohna kieu nya. Eta si jelema barang beuli teh lamun misalkan boga duit hayangna ka Indomart, ka Alfamart, ka supermarket, ka mall-mall nu kararitu ngaborong segala macem dicokot, geus nyokot ieu, geus nyokot itu make keranjang bari jeung didorong-dorong gaya, heuh. Tapi ketika si jelema eta teu boga duit keur kapepet ngahutang ka tetangga ka warung leutik. Bari jeung eta oge dibayarna teu nya iraha boa. Heh, sadar. Eta tetangga ngawarung jeung ngabiayaan hirup maranehna. Bari jeung kauntungan age warung leutik sabaraha sih? Paling 1000, paling gope, 1000 gope. Dikukumpul ku tetangga mah sakitu oge. Emangna maneh paeh arek digotong ku Indomart, arek digotong ku karyawan Alfamart, arek digotong ku karyawan mall. Ya gering muriang oge pertama anu naong mah eta tetangga maneh. Gampang barang beuli kanu lain maka tetangga heula. Ya ketika kumaneh keur teu boga duit mah pasti ngahutang ka dinya ka tetangga. Pabasan geus ieu. Nyokot heula teh. Teh nyokot heula. Batur mun boga warung tengah HS oge digegebrag jam 3 subuh, jam 12 peuting wancina HS. Meser. Pas dibuka meser naon? Meser gula, saparapat, meser rokok. Kin heula nya artosna, nyandak heula. Hah? Kan ngaganggu. Bari jeung teu nya iraha buah mayana, teu nya sabulan, teu nya 2 bulan. Terlalu loba jelema anu ngagaya kararitu, heuh. Doang eta contoh nu kuari eta si jelema saha ngagaya di sosmed kieu kitu, ngagoreng-gorengkeun batur, terus ngeprengan batur. Tanpa berpikir heula manehna menyakiti perasaan batur atau henteu. Ngabagi-bagikeun sembako horeng eusina sampah pas ketika ditewak ku polisi maka ciduk alabatan kotok keplak baso, calokok beh, hahampuraan minta maaf segala macem. Babasaan hilap lah poho bercanda pret. Nyiaran masalah mah babari ku sapoe 2 poe oge jadi masalah. Tenganti kudu nungguan berbulan atau bertahun-tahun nyen masalah sapoe oge bisa. Mangkana hirup mah ulah loba laga. Kudu saling menghargai, kudu bisa menghargai orang lain. Kabeh ge jelema oge boga hate. Heeh. Hewan oge aya dihina-hina teh make ngegel marah.